kamu jadi ajangan atunya. Ah, sok tiasaan sama mah. Ai kakobo. Berarti aing dikobong kudu mau timbal, tapi untung aing batas leutik. Jadi aing bisa jadi alasan. Katambah lamun aing merekeun timbal ke aing mah dah. Tah mendingan duitna ku aing kumpulkeun. Ceker aing sorangan tapi aing seubeuh. Sok tamang lesian ngaranna saha ngaran teh? Jadi ya tulis nama. Muhun sok ngaeta. Nami abdi, Muhun. nami asli apa nami palsu mah? Nami asli atuh sok ngararewa nami palsu-palsu. Kopi. Mang tebeki ku sih mang tebeki mah. Mantap eungap lu kitu mah euy. Atuh buat mang ngisep lagi aduh. Garam. Bobo karuhun dengan dia. Tah, duit sih katanya naon nih ah. Mun tadi teh rohis mang itu ke daftar abdi teh. Apa sih cek sia rois lain. Lain da dina wajah nage jika lain rohis eta mang. Awang kong mang masih buta. Sebentar. Itu sia. Ah, Bang, naon sih teh? Hei.